abdi anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya ngaturkeun nuhun terutami ka subri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng. Dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya teh carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra karangan Kileksa ayeuna teh nincak bagian ka-81. Ari kacapangan teu dina basa Sunda lamun para mitra nyebatkeun gaplok eta teh bade nyabok para mitra sanes bade deui nyabok terus nyabok namina gaplok nyabok kitu para mitra gaplok nyabok kitu para wargi sadaya. Aduh penengkreng leungeun cenah jadinya menengkreng gaplok nyabok kitu nya para mitra sadaya. Itu kecapangan dirna gitu aja para wargi sadaya. Aduh maka dongeng nu judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ka-81 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-81. Mangga atuh para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberapa maneh. Para mitra kaum dangu gancangnya carita nutiluan geus tarepi ka imah tua kampung. Harita para mitra tuluy arasuk bangun rusuh gek dariu kalayan tarapti. Tua kampung bungaheun sabab pangawalna nu satia nu ngaran Madrois geus datang pok nyarita. Mad, ayeuna kudu digawe deui euy lantaran aki Jumin jeung si Ruhya teh kapanggih panyumputanana. Sarta geus kapanggih kajahatanana manehna tos maling anak mangkurip. Dah kulantaran kitu ayeuna pisan kudu init pikeun ngepung eta bangsat. Di mana nyumputna cenah Pak? Saha nu manggihanana? Madrois nanya. Panon melong ka tua kampung leungeun katuhungulinkeun ruyung. Ari nyumputna mah di sawah legok, di saung rangon cenah. Ari nu manggihanana lain nulian tapi mangkuri pisan. Tah kulantaran kitu geus teu ham-ham deui pasti kana benerna. Yu ayeuna mah urang miang. Tua kampung nangtung bari singkir da tadi teh geus ari dangdan mah. Rek kamangkurip para mitra nu direret ngarti tuluy nangtung. Emang atuh pada abdi ge parantos sayagi. Sajabat kitu di balai desa atuh seueur jalmi. Kamu naon atuh? Aya balad sakitu seueurna. Nah moal mata kreu naon teh? Reuwas kanu ditewakna. Saena mah ulah seueur teuing ngarah bisa rencepan Pak, ceuk Madrois. Teu panujueun mawal balad loba-loba teh bisi matak gandeng teu puguh meureun. Salah mad lantaran ieu mah lain ngepung di imah tapi di leuweung nu jauh ka ditu jauh ka dieu. Mata kese maluruna lamun kabur. Tah kulantaran kitu pikeun ngajaga sagala kemungkinan. Kapaksa kudu mawa balad nu cukup. Keur ningker saung rangon aki Jumin. Ngarah kanyahoan lamun kabur. Da kitu maksud kuring teh. Kumaha kaharti? Cek tua kampung. Bari netep panon melong kana beungeut Madrois. Oh janten kitu kahartos atuh ari kitu mah. Tapi engke mun geus aya di ditu ningkerna ulah caget teuing ka saung. Sing rada jauh we ngarah aman jeung teu ngagokan. Wasup ka saung malimaan cukup. Cek Madrois tenang naker manehna teu tuman loba teuing jalma. Kaharti sakitu ge hayu atuh urang init. Bring limaan arinit ka balai desa rek nepungan heula rahayat nu geus kumpul ngadagoan parentah ti tua kampung. Teka catur lilana di perjalanan kocapkeun geus tepi we. Harita tua kampung geus nangtung hareupeun jalma loba. Kalayan teu miceunan waktu pok biantara hadirin jempe. Para saderek sadaya, langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana kasatiaan sadaya. Kana parentah ti kuring, ayeuna tugas urang ngepung tempat panyumputan aki Jumin jeung si Ruhya. Ari carana urang kopung rerencepan samemeh berai beurang kudu geus katinggal. Bareng jeung berai beurang aki Jumin urang mimitian tewak. Kabeh kudu tatan-tatan lamun aki Jumin kabur sararea kudu milu buru-buru ngabejaan ka batur. Ngarah buru-buru kanyawan. Sakitu nu kudu dijalankeun ku urang sararea.
Kadek sing tarapti pakarang sing sayaga yuk urang miang kakurangan anak urang badamikeun di ditu lantaran kaayaan tempat can kanyahoan. Hadirin menirecok para mitra ngaguru brul barijil ti balai desa riab kaluar rek init ka sawah legok bakal ngepung saung rangon nu dicicingan ku Aki Jumin. Bring sararea init nu lempang ti heula tua kampung jeung Mangkurip dibarengan ku Madrois tukangeun anak ngalit puluhan jalma urang Cijaha nu baris ngepung musuh. Nu miang dijajabkeun ku raongna sora hayam jago nu kongkorongo. Disaksian ku balebat nu sumirat belah wetan. Langit beuki bengras jiga nu ngahaja hayang geuranya angan buana. Hayang nyaksian urang Cijaha nu bakal nyangkalak Aki Jumin jeung incuna. Nu lumampah meningaleut di jalan teu ribut. Ngomong oge pating gerendeng lalaunan lantaran bisi matak goreng balukarna. Bisi jadi panghalang kana hasil paniatan. Gancang na rombongan teh tepi ka jalan cagak reg rombongan ngaraneg heula. Lantaran Mangkurip nitah eureun ka tua kampung, akhirna mah sararea eureun. Ari Mangkurip rarat-reret nitenan kaayaan di dinya bisi salah mengkol rek asup ka jalan nu terusna ka sawah legok teh. Tadi jalan cagak nu mana mengkolna teh mang? Na bener di dieu. Kade sing apik nempoanana lantaran jalan cagak teh dua, cek tua kampung. Bari netep ka Mangkurip nu harita keur rarat-reret keneh. Sigana mah bener di dieu patua lantaran tadi teh memeh neruskeun lalampahan teh. Kuring teh kungsi reureuh di dieu. Bari nilas tangkal sagede leungeun tadi dieu mun teu salah mah cik nyuhunkeun seuneu. Urang sidikeun ngarah teu cangcaya ceuk Mangkurip. Bari luak lieu kanu aya di dinya mentas seuneu kanu mawa kayu api. Ieu di kuring aya mang yeuh. Madrois ngabijilkeun kayu api. Gur dihurungkeun berai di dinya caang pas pareum deui katebak angin. Kudu make daun-daunan garing atawa awi garing keur obor. Mangkurip ngabejaan. Solongkrong saurang nyampeurkeun mawa tamiang garing urut itu. Sor dibikeun ka Madrois harita keneh dihurungkeun. Untung teh hese. Kaayaan jadi caang Mangkurip jeung tua kampung nyaangan. Kasisi jalan harita teh breh aya tunggul urut nilas ku bedog. Yakin urut Mangkurip teh basa ngalaker tanah malah matuluy dipapai bari maju lalaunan. Yakin pisan di jalan teh naratayan tatalakai nu dikeuretan ku Mangkurip bari lempang. Geus yakin kitu mah obor dipareuman deui repoe. Siga tadi tapi masih keneh katulungan ku cahaya bentang nu baranan jeung geus aya caang saeutik ti tebeh wetan kahibaran ku pajan. Yakin ka dieu mang yuk sarere maju deui kade sing hati-hati. Ulah aya nu ngaluarkeun sora nincake kudu waspada bisi gandeng. Tua kampung merepepeling bring maju nuluykeun lalampahanana. Ngajugjug ka tempat panyumputan Aki Jumin jeung Rupiah. Bari lumampah teh para mitra Mangkurip rarat-reret bae. Nageskeun kaayaan di dinya bisi salah lengkah. Bisi nyasab tina jalan anu sanyana. Tapi yakin teu nyalahan lantaran tanah-tanah teh teu weleh kapanggi. Naratayan sapanjang jalan. Dasok ngahaja di caangan ku obor. Mun geus yakin, oborna buru-buru dipareuman bisi kanyahoan ku musuh. Kitu jeung kitu salilana di perjalanan anu akhirna Mangkurip ngaraneg deui. Lantaran geus deukeut kanu dituju, padon melong ka hareup negeskeun saung rangon nu dicicingan ku Aki Jumin. Harita geus katemong kelemengna disimutan ku halimun isuk nu ipis. Ari tua kampung poknanya. Malabah mana saungna teh mang? Na teu salah tempatna. Teu lepat patua malah mah. Tareh tepi kanu dituju tuh saung rangona ge tuh moal salah deui pasti eta. Kumaha ayeuna mangga we? Bilih bade ngatur siasat mah di dieu da parantos tepi kana waktuna, jawab Mangkurip. Leungeun nunjuk ka palabah saung ku sararea di pelong. Syukur atuh ayeuna mah urang atur pagawean ye. Kuring jeung Mangkurip urang milu ka saung dibarengan ku Madrois jeung Rona Opatan. Ari nu engke nu sejena urang sinadingker ieu tempat pikeun nalingakeun Aki Jumin. Engke lamun di wetan geus sibar ku pajar sarta deukeut kana waktuna beurang sararea kudu hati-hati pikeun nalingakeun Aki Jumin jeung si Rupiah. Sedengkeun rek nyerang kudu geus aya pipireun saung. Tak kitu nya? Ceuk tua kampung bari rutret kana ngariung. Sararea ngarti kana eta aturan. Kalayan teu loba catur para mitra. Harita keneh jalma-jalma mencar ngatur masing-masing da geus karolot. Jeung geus pada ngarti kana tugas masing-masing. Atuh sakedeung oge lolobana mah geus ngiles kanu baruni. Ningker saung rangon. Nu tinggal ngan karitujuhan nya eta tua kampung jeung baladna. Kumaha
ayeuna patua tu di wetan beki caang jika nama tereh berang ieu ulah teuing lah bisi Aki Jumin kaburu hudang ceuk Mang Kurip bangun teh sabar hayang buru-buru nyalametkeun anakna. Keke ulah rusuh teuing Mang Kurip dalu babaktu beurang meusan malah moal naon-naon leuwih beurang leuwih alus lantaran bakal babari nalingakeunana. Lamun aya nu kabur teh ayeuna kuring rek nanya ka si Mad. Nah kumaha carana nu hade Mad? Ceuk tua kampung ka Madrois. Gampang atuh urang intip we ti luar. Jaga dina lawangna. Lamun geus harita geus beurang urang tang-tang sina keluar. Keun kuring nu bakal ngajaga di lawang mah. Mun Aki Jumin bijil moal dibere ampun dibabuk sakalian. Da kitu bae carana mah ulah dibere ampun pokona mah. Jawab Madrois tegas. Nyaho atuh kitu ge pokona mah tujuan utama si Jumin kudu beunang. Kitu deui si Ruhya kudu kacerak daleg sakalian. Ngan kade ulah nepi ka maot. Sabab bisi salah di urang, atuh sajabat ti kitu kade salah neungeul. Bisi nu bijil teh nyinining. Sabab ka jero saung aya tiluan jeung nyinining. Ceuk tua kampung daria pisan. Satuju kana rencana pangawang. Tah leres atuh ayo urang jalankeun ayeuna. Mang Kurip geus teu sabar. Hayang geura prak nulungan anakna bising cilaka manten. Ayo atuh ngan kade sing ati-ati leumpang ulah ganeng. Pring sararea ngadeuketan saung rangon. Saurang ge teu aya nu nyarita moal aya nu nyangka yen aya 7 jalma keur leumpang pating kateyep. Lantaran teu aya sora nu kadenge kawan tujukut jeung kalakai leuleus ka ibunan. Atuh katincak taya soraan jempling meuni simpe nu kadenge iwati sora jangkrik jeung reangna cari cangka. Guna heula nu keur ngadeuketan saung rangon ayeuna kocapkeun Ruhya jeung Aki Jumin. Sanggeus reureuh tina kacape Aki Jumin mah ngagoler dina palupu. Reupeurem tapi teu bisa sare. Lantaran inget kana kajadian di lemur Cibonteng. Sagala rupa nu geus dilampahkeun ka cipta dina sawangan, ngagoda alam pikiran, nu akhirna teu bisa sare. Kuling gasahan ngagawena Aki Jumin harita. Tapi kaayaan kitu teh ku Ruhya mah disangka sare sabab Aki Jumin teh teu usik-usik ngagolera jiga nu sare tibra. Sedengkeun Ruhya sorangan bolotot bae najan dipeureumkeun ge panonna cenghar da teu aya pitunuh. Para mitra kaum dangu, memang ari capena mah eta gena taku, tapi pikiran kumalayang kanu anggang. Mikir nyimojang jiga nu sieun teu kabagean bisi kaburu aya nu nyoro, padahal mah di dinyangan manehna jeung Aki Jumin teu aya di sasaha. Tapi dasar nu kasieunan ku akina ge teu boleh cangcaya ka akina teh. Nah aing bet boro-boro teuing. Naon gunana nurutan si Aki bari noge apaan? Dina hal ieu mah aing boga pokal. Si Aki mah teu kudu pipilueun bari nage sabab ayeuna mah geus aya di dampaleungeun aing. Boa rek mepene ka aing si Aki teh nyarek ulah waka diganggu bisingkap heulaan meureun. Palang siang lamun aing eueuh dihakaan ku si Aki. Wah, moal dibikeun sia ka Aki da mah hancengan aing bari nage. Kitu cek hate Ruhya. Malaung kana beungeut Akina nu ayem jiga keur sare. Padahal Aki Jumin teu bisa sare lantaran pikiran keur kumalayang ka alam nu geus kaliwat. Ingat ka musuh-musuhna nu aya di dua lembur kahiji Mang Kurip jeung Pak RT nu aya di Cibonteng. Kaduana tua kampung jeung baladna nu aya di lembur Cijaha. Ari pangna ceuceub ka eta jalma-jalma. Aki Jumin ngarasa diwiwirang sabab ku ayana kajadian di imahna teh manehna jadi wiwirang. Rag-rag harkat darajat di mata umum. Aing can laksana males kanyeri ka urang Cijaha. Kitu deui, ka urang Cibonteng aing kudu ngayakeun balitungan jeung maranehanana. Sabab wiwirang aing kacida gedena. Kudu karasaeun ku maranehanana. Keun sia dina hiji mangsa bakal karasa wawales ti aing. Aing bakal ngayakeun balitungan. Cek hate Aki Jumin bari rumenghap. Panon mah tetep peureum bangun anu hayang husu nyipta-nyipta musuhna. Breh katempo dina sawangan basa mimiti ngayakeun riributan jeung pihak Mang Kurip. Harita Pak RT teh para mitra jeung Mang Kurip daratang ka Aki Jumin. Nanyakeun incuna nu geus maling nyenining. Tapi harita sakabeh ge geus kajadian ngalangkang dina kongkolak panon Aki Jumin. Komo basa manehna ditalikung dibawa ka balai desa. Kawiwirangan anu kacida tohaga asa moal manggih deui bangsana. Hal ieu ngahudangkeun amarah jeung kaceceub pikeun Aki Jumin. Ari Ruhya sanggeus lila mikiran pilampaheun. Akhirna jadi buleud hate sarta gilig pikir. Rek naek ka kamar nu aya di luhur hayang tepung jeung nyimojang. Jung Ruhya nangtung meningat tayep lalaunan pisan.
Awas ucing nu ngintip beurit ari panon melong kana beungeut Aki Jumin. Tibra jiga nama si Aki mah. Adenge kerek meni nyegrek. Aing kasaksian kalayan yakin moal nyalahan lah. Mun kieu carana mah aing bakal aman ngajalankeun niat. Ayeuna mangsan utama pikeun ngagarap nyenining teh nu geulis. Iraha deui mun teu ayeuna saho ayeuna bangsan utama ieu. Cek hate Ruhya bari tuluy nincak hamalan teh taraje. Nupang handapna sedengkeun panon masih keneh mureleng kana beungeut akina. Bisi hudang sarta nyarekan ka manehna. Suku Ruhya geus nece kana hamalan nu kagenep Aki Jumin canyahoeun. Mani deg-degan hate Ruhya jajantung ratug tutunggulan. Sakujur awakna ngadak-ngadak jadi ngadeg-deg pinuh ku nafsu anu teu puguh. Ngawasa kana jiwana bakatku banget mikahayang ka Nyi Mojang. Beres lah si Aki mah teu nyahoeun. Ruhya ngagerentas bari nincak kana hamalan taraje nu pamungkas. Malah suku katuhu geus nincak palupuh kamar luhur. Panon melong kana pantok kamar nu dikunci keneh. Mani pageuh da bisi Nyi Mojang kabur. Sanggeus aya di luhur hate Ruhya meni bungangan. Lantaran salamet teu kanyahoan ku Akina. Tuluy ngatayep ngadeuketan pantok kamar rek nepungan Nyi Mojang. Bareng jeung kaayaan harita Aki Jumin beuh beunta lalaunan. Lantaran asa beda karasana. Perasaan Aki Jumin kacida sekeutna barang ret kagigir Aki Jumin bari kakerot bangun amek lantaran geus tag boga sangkaan goreng yen incuna ngarempak deui larangan manehna. Kurang ajar si Ruhya. Nah kamana cenah eueuh di dieu ha? Pasti ka luhur da. Sabab jiga ujing lapar nu lelauk. Rasakeun ieu peureup nu bakal ngawarahna. Diintip sia ku aing. Aki Jumin ngorejat hudang bari ngeupeulkeun dua peureupna. Untu nu geus ompong pake trok dipake kakerot. Panon bolotot ciga nu kabeureyan kalayan teu asa-asa kalacat ungah kana taraje. Tapi da teu kadenge sora jiga ucing we kalakuana teh. Sakilat geus aya di luhur. Barang ret ka Ruhya nu keur ngalaan kunci panto. Malah bareng jeung datangna Aki Jumin Ruhya hasil muka kunci panto. Rai panto muka. Ruhya Aki Jumin nyentak. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra kaum dangu. Harita ngagebeg si Ruhya teh ngarenya greuwas. Sungut meni calanga panon bunceli. Suku katara ngeleper tuluy malik lalaunan bari leungeun ngadeg-deg. Breh Akina geus nangtung tukangeun. Peureub geus baruleud panon bolotot. Sia teh geus teu eling Ruhya. Teu beunang dipepelingan sia ku omongan. Kudu ku ieu geura yeuh. Hiu cebet Ruhya ditampiling satakerna. Ampun Ki. Ampun Ki moal sakali-kali deui Ki. Cempe sia ampun-ampunan ayeuna mah. Sia kudu ngajaran heula disiksa ku aing. Rasakeun yeuh. Kalayang peureub aing ngeunaan geura yeuh. Ngeunah. Keur ngawarah sia nu nafsu jeung kurang ajar deuleu. Cek Aki Jumin bari ngayunkeun peureub kenca. Hiu cebet kana puhu ceuli Ruhya. Koceak Ruhya ngajerit bru nyuuh. Teu kuat teu nahan ka nyeri lantaran ditampiling ku Akina nu sakitu tarikna. Ruhya ngaguk-guk ceurik tina awahing ku nyeri. Diselang ku ampun-ampunan bakat ku sieun ku Aki Jumin. Montong ampun-ampunan sia pamenyit belebeng. Kudu waras sia ku aing rek kapok deuleu. Siga nama sia moal kapok-kapok lamun teu dikeureut da ku aing. Aki Jumin meniti pepereket ngeupeulkeun deui peureupna. Tapi henteu ditonyokkeun ka Ruhya lantaran Ruhya jiga nu ripuh pisan. Nyuuh bari ngabangi ceurik ngararasakeun nyerina sirah meni asa bejad. Ki, ampun Ki. Kuring mah sekali-kali deui. Mungpang kana parentah Aki. Ayeuna kuring sadar yen kuring geus ngaluluhuran kawana ka Aki. Ampun Ki, ulah nyiksa nyeri, cek ge nyeri Ki. Bener sia rek ampun moal sekali-kali deui ha. Moal Ki, moal kumaha ni. Ampun disiram asa bejad. Bae sia asa mah dan teu jeung sinyana. Sirah sia teu bejad, nu bejad pikiran sia. Teu daek nurut kana papatah aing deuleu. Lamun sia tetep pasangkal moal dihampura ku aing. Dak dipodaran ku aing deuleu. Ceuk Aki Jumin bangun gemes. Panon beuki molotot ka Ruhya bakat ku gemes. Ulah Ki, ulah dipodaran kuring mah. Amni kajam-kajam teuing atuh. Ki, da kasalahan sakieu mah atuh teu gede hampura we kuring teh. Teu saha teu gede sia. Ulu sia teu gede. Dasar pepenyit belenggu deuleu. Teu becus mikir nu leuwih asap. Ngedengekeun Ruhya. Lamun sia milampah ngaco ayeuna, mawa apes kana ilmu kami deuleu. Lamun sia ku ngawani ngagada basi ninging,
alamat bakal hancur. Bakal datang musuh nu ngajorang ka urang sarta aing moal bisa ngalawan. Sabab ilmu jeung ajian bakal apes. Lamun geus kitu sia milu cilaka deuleu. Da kitu kasalahan sia, pila aku rek nganggap kasalahan leutik. Ngarti ha? Ruhya ngahuleng. Manehna mikir dalila nimang-nimang omongan akina tetela aya benerna. Mun ilmu akina apes, tangtu tujuan manehna bakal gagal. Sarta moal boga gunung panangeuhan lantaran ayeuna ge nu jadi angkeuhan teh taya deui iwal ti akina. Nu luhur elmuna jembar pangabisana. Kunaon sia galang ngaulang Ruhya? Ngarti henteu kana omongan aing? Sok jawab sia. Mun teu ngajawab dikeureuh ceulik ku aing deuleu. Ngarti ki, ampun ulah ngeureut ceulik ki. Rek nurut kana omongan aing moal. Are ki da ieu mah geus karasa balukarna kuring moal sakali-kali deui ngarempak cegahan ti aki. Ampun ki ulah disiksa. Cagerkeun sirah kuring nu nyerinya nyautan. Aduh, nyeri ka bina-bina ieu teh. Ceuk Ruhya. Bari mencetan sirah nu karasa nyerinya nyautan ceuli meuni asa torek. Heuh, ku aing rek nurut mah. Ngan si inget siapa peling aing. Ieu nu pabungkas deuleu, lamun sakali-kali deui kitu beta, geura bageakeun sia malakal maut dipodaran ku aing mah. Ngarti sia Ruhya? Ngartos ki, ampun ki. Heuh. Ayeuna ku aing dibere ampun. Sok tutupkeun panto kamar. Si Nining teu meunang waka diganggu. Sabab can tepi kana waktuna. Urang masih kena aya dina bahaya. Can yakin ngarasa aman. Ceuk Aki Jumin. Kita nutupkeun panto kamar nu dicicingan ku Nyi Nining. Kitu ceuk sangkaan Aki Jumin atuh Ruhya teu talangke jung nangtung bari rumangieung. Lantaran lieur kena sirah tetamperongan asara Nyai Kararoneng. Harita ngaragamang kana panto tapi memeh ditutupkeun ngarasa panasaran. Hayang silik kana rupa Nyi Mojang dina kaayaan peuting. Nu kacangan ku cempor Ruhya alak ilik nenjok ka kamar. Tapi Nyi Mojang teu aya beg hatena reupas. Kunaon sia Ruhya? Nah, hararese teuing sia nutupan panto teh. Buru-buru dikunci, bising si Nining kaburu euy. Cilaka ki. Cilaka. Ruhya bari bunceli. Panina reuwas jeung haneueul para mitra. Lantaran Nyi Mojang ceungceumanana leungit. Teu kasampak di kamar tempat sarenu ditilaman ku samaksa heulai kosong. Teu aya nu nyarean. Puguh we atuh ka Ki Jumin ngajenghok terus maju salengkah ngadeuketan panto kamar. Naon Ruhya? Teu bener teuing sia ngomong teh. Nanya si Nining leungit. Kamana jalana? Aki Jumin kekerot nahan amarah. Bener ki leungit si Nyai teh geuning. Aduh. Kamana atuh nya da? Dina dipan kosongan kali sama kok jeung angel wungkul ki. Keke euy teh sing bener sia. Sok tempuan sing bener. Nanya si Nining leungit. Tempuan ka kolong dipan bisi nyumput atau pariksa kana janela bisi kaluar ti dinya. Aki Jumin beuki reuwas. Hatena lelenyapan harita teh jajantung ratug tutunggulan. Ari panon rarat-reret ka jero kamar tetela Nyi Nining teh teu aya di dinya. Meuni jempling akhirna Aki Jumin asup ka kamar bareng jeung Ruhya. Aki Jumin nangtung bari rarat-reret hatena deg-degan. Kamana nya kinya? Da janela mah tetep nutup di pageuh ki. Pakuna teu robah, tulakna tetep pageuh. Yakin tah da nyanak deui si Bang nya. Tong ka mikir teh bubus ya, toong ka kolong dipan, bising nyumput. Mangaki sugan aya di kolong dipan. Nyumput meureun nya. Ruhya tuluy ngedepong noong ka kolong dipan. Nu harita rada poek da cemporna leutik. Barang red ka kolong dipan hate Ruhya ngaranyug sabab aya anu ngabeleg-beg hideung teu pati sidik da kaayaan da ayana di pojok. Para mitra kaum dang, harita Aki Jumin tuluy nanya deui. Aya teh heueuh ha? Kalau ngeleper kitu, aya ki tapi ngaringkuk, ceuk Ruhya. Pantes ngaringkuk da tiriskeun meureun. Kumaneh mah teu beres simut, mangkani sakieu tirisna maju ka subuh. Sok cangan ku cembor ngarasidik, ulah ka gugup jeung ngeleper sia jiga nu sieun wae, ceuk Aki Jumin. Rada teger deui hatena disangkana mah nu ngaringkuk teh Nyi Nining. Ari Ruhya teu talangke kop kana cempor nu ngait dina tihang. Tuluy dipake ngadamaran ka kolong dipan barang berai Ruhya meuni ngagurubug reuwaseun. Cempor murag blok minyakna bahe guruh kaduruk. Puguh Aki Jumin meuni ngajenghok bari molotot haok nyarekan ka incuna. Ruhya, kunaon sia ha? Rek ngajak modal ka aing? Kalau karek ngaduruk saung sia bareman sieun teh ha?
cek Aki Jumin. Kitu na bari ngarontok kana seuneu nu kakara hurung. Dikepukan kulamak nu aya di dinya, Ruhya jadi gempeur lat poho. Kanu aya di kolong dipan manehna rikat muka baju dipake ngepukan seuneu. Akhirna seuneu nu kakara gur hurung teh pareum dikepukan kuduaan. Nah di dinya jadi poek meredong lantaran cempor pareum. Ruhya mening ngahega. Ampun Ki, ampun ulah nyarekan ka kuring aduh. Ileungeun panas saduruk, capek jeung aduh sieun deui, ceuk Ruhya bari luak lieu. Lantaran inget kana tetempoan di kolong dipan Ruhya, harita teh ningali para mitra. Luak lieu inget deui kana tetempoan tadi jiga ucing tutung buntut. Butak gitek bari luak lieu ka tukang sok sieun aya nu ngalegleg. Aki Jumin meuni heraneun pok nanya deui. Ruhya, gara-gara sia ka aya jadi poek. Lamun teu kaburu di pareuman, mata sia ge bakal poek salirana. Atawa tutung ka durung. Lain aing rek nanya, kunaon sia kalakuan betiga bolon? Naon sababna cempor kana dipikeun? Hayo jawab sia. Aki Jumin mureleng ka incuna. Nu katempo remeng-remeng ku manehna mah. Tapi Ruhya mah lebeng teu bisa nempo naon-naon lantaran panon teu awas ka Aki Jumin. Luh, ampun Ki, kuring mah sieun. Ih, aya Ruhya teu kebat nyaritana. Lantaran karasa aya nu ngageleser kana bitis. Karasa semu kasap jeung hangru, jeung Ruhya luncat tapi koreang kedebut ti beueut kana palupu. Suku meuni asa aya nu nganya. Aduh, tulungan Ki, tulung. Ruhya gegeroan minta tulung. Tuluy abrug-abrugan lantaran sukuna kalah kabeurat teu bisa diusikeun. Malah karasa asa aya nu ngeungkeut. Ari sia kunaon Ruhya? Ngadona labuhan sia, lieur atuh kumaha? Pira aku kakolotrek ngaheureuyan? Aki Jumin canyangka naon-naon. Ka incuna kalah kanyangka goreng bari amek. Pugu Ruhya meuni gempeur lantaran geus kacipta dina sawangan yen sukuna asa aya nu meuritan. Ki, kuring tulungan ye suku jadi berat. Karang nyeri tidak gor kana dipan. Tulungan Ki, tulung kuring Ki. Ruhya beuki tarik ngagorowok menta tulung ka akina. Atuh ngadenge kitu mah Aki Jumin jadi panasaran tuluy turun rurusuhan ka kamar nu handap. Maksudna rek nyokot cempor. Teu lila geus balik deui bari mawa cempor. Nu seuneuna geus digedean ngarah leuwig saang. Berai di kamar jadi caang barang breh Aki Jumin meuni calangap. Lantaran incuna keur dibeulitan ku oray sanca. Geus tepi kana bujur. Ulu oray calangap rek ngarekeb sirah Ruhya. Ruhya kumaon maneh euy? Aduh eta geuning aya oray. Aduh. Nah, teu bebeja ti tadi ha? Panjana teu lain oray. Aki Jumin reuwas jeung watir ka incuna. Geus kitu mah tuluy muru ka incuna sabadanuna cempor. Kep nyakal beuheung oray teh. Tapi teu disangka-sangka kibeg oray ngagibeg tarik nakar porosot leungeun Aki Jumin lesot. Kep digegel ku oray pugu Aki Jumin meuni ngagebeg. Oray kasebelan sia kunaon ieu jadi aya oray di dieu ha? Aki Jumin usaha satekah pola. Aya ngalawan ka oray ngaleupaskeun leungeun anu digegel oray. Jeung hayang nulungan Ruhya nu geus dibeungkeut samat bujurna. Nu bisa gerak ngan ukur leungeunna wungkul. Ki, tulungan Ki yo meuni asa rikes. Aduh, tulung Ki. Kade Ki aya oray gede Ki. Ceuk Ruhya roroesan hayang lesot. Suku geus karingkus dibeulitan oray, amekan geus mimiti eungap, jabak kaambeu bau hangru tina awak oray. Cicing heula Ruhya. Cicing. Aki rek. Ieu leungeun asa dek pihakan oray aki ge. Ceuk Aki Jumin bari metakeun akal tarekah pikeun ngalawanan oray. Bubuhan aki-aki nu loba elmuna manehna teu gugup nyang hareupan oray. Tuluy babacaan mapatkeun panyinglar oray bari leungeun kenca ngelek ketek awak oray. Lila-lila oray teh ngalesotkeun leungeun Aki Jumin sarta buntutna nu meungkeut awak Ruhya morosot lalauna. Akhirna ngaburingkal bari huluna calangap letahna ngelel. Buringkal logodor ka sisi kamar koregat Ruhya hudang nyeri saeutik mah teu dirasa lantaran hayang salam. Ka sisi Ruhya ka dieu kalawang, keun urang podaran oray teh. Oray ti mana los-los ka dieu jeung deui ka mana ari nyininingnya. Nya ka mana ari nyininingnya jadi oray geuning kitu. Ceuk Ruhya bari nguliweun. Katukangeun akina. Harita teh para mitra sadaya. Suku beuki karasa rarengkeng jeung lalino urut dibeungkeut ku oray teh. Cicing heula ieu oray urang tewak podaran. Tuman oray jahat kudu diwara. Ceuk Aki Jumin bari taki-taki. Panon mureleng ka oray nu buburingkalan di pojok kamar. Mata oray bolotot ka Aki Jumin buntutna geus centang jiga rek ngababuk musuh.
Ari Ruhya teu loba omong tuluy bijil ti kamar bari nalingakeun ka akina. Murek tarung ngalawan orai teh Ruhya ngarasa kaget jeung ngarasa sieun. Lantaran di eta kamar bet ngadak-ngadak aya orai. Sedengkeun Nyining jadi ngaleungit malah bari lalajo rek tarung teh ngupat dina hatena. Herana aya naon sababna aing teu bet malingan orai, kamana tuh Nyining-nya? Bobo anak mangkurit orai kabeh lantaran dua kali maling Nyining bet dari orai. Teu ngarti aing, kitu ceuk hate Adi. Panon moloho ka orai nu masih kene culeungge, panon molotot ka Aki Jumin bangunang tangajak perang. Sakadang orai, samemeh tarung jeung aing, hayang nyaho heula sia kana kaayaan sia nu sabenerna. Nah sia teh orai bener atawa orai-orayan atawa sakadar kajajalen? Jawab ku ngelel, lamun ngelel orai bener, lamun teu ngelel kajajalen. Ceuk Aki Jumin, bari mureleng ka orai nyaritana teh para mitra. Dibarengan ku ilmu sangkan musuh kanyahoan nu sabenerna. Sakadang orai teu bisa ngabohong lantaran teu aya tujuan kana bohong, pikeun manehna mah taya untungna jeung taya rugina. Mung hanjakal waktosna ka ujung sae para mitra.